Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang sareng singkuring Andika dina warta Sunda. Pamirsa, nuju heboh ngeunaan virus COVID-19 atawa nu sok sering disebut virus corona. Nyaeta virus nu bakal nyerang manusia ti jalur pernapasan. Asalna virus COVID-19 ieu di negara Cina, tepatna di kota Wuhan. Disinyalir virus ieu ti sato ka manusia, cetras ti manusia ka manusia. Pamirsa, naon sih ciri-ciri jalmi anu beunang virus corona? Nu kahiji, suhu badana leuwih ti 30 derajat Celcius. Nu kadua, batuk sareng sesak nafas. Pamirsa, kumaha sih cara urang teu beunang virus ieu? Nu kahiji, teu indit-inditan jauh. Nu kadua, sering ngabasuh panangan make sabun. Nu katilu, lamun bade indit-inditan kudu nganggo masker. Kukituna, urang kudu ngalaksanakeun rujukan-rujukan cara nyihareup virus ieu. Sakitu wae anu simkuring dugikeun punten boh bilih aya kecap anu kirang berkenan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.